A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kautsari ari surah Al-Kautsar makiyatun eta anu bangsa Mekah. Di antara para ulama anu berpendapat bahwa surat Al-Kautsar teh kalebetkeun kana surah bangsa Mekah, nyatana sahabat Abdullah bin Abbas Al-Kalbi jeung Muqatil. Tah ieu pendapat nu kahiji bahwasana surah Al-Kautsar teh bangsa Mekah eta pendapat jumhur tur anu masyhur. Al-Madaniyatun atanapi anu bangsa Madinah. Di antara ulama anu berpendapat bahwasana ieu surah Al-Kautsar teh bangsa Madinah nyaeta Al-Hasan radhiyallahu taala anhu, Ikrimah wa Mujahid wa Qatadah radhiyallahu taala anhum ajmain. Tah pendapat nu kadua mah sanes pendapat anu masyhur. Wahya sareng ari itu surah Al-Kautsar salatu ayatin eta tilu pirang-pirang ayat. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna sayaktosna kami nu agung, a'toina eta parantos masihan kami nu agung, ka anjeun ya Muhammadu he Muhammad, al kautsaro kana kasayaan anu seueur. Wa ari itu al kautsar nahrun eta walungan fil jannati di surga. Wa ari itu al kautsar hauduhu eta danauna Kangjeng Nabi, taridu anu datang alaihi kana itu haud saha ummatuhu umatna Kangjeng Nabi. Wal kautsaru sareng ari kautsar al khairu eta kasayaan al katsiru anu seueur minan nubuwati nyatana kenabian wal qur'ani sareng al Qur'an wasyafaati sareng tiasa masihan syafaat wa nahwiha sareng sabangsana itu madzkurah. Di komentarku Syekh Ahmad Shawi bahwasana al-kautsar teh wajan fa'ala anu diambil tina lafad al-katsroh seueur. Tah ieu wajan fa'ala dina lafad al-kautsar digunakeun sebagai mubalaghah ngabangetkeun. Cuman mubalaghahna teh mubalaghah kalawan goyah, kalawan puncakna loba. Mentak pantes ieu al-kautsar disifatkeun atawa dijadikeun perkara anu dipimili ku Kangjeng Nabi, sabab Kangjeng Nabi mah ngagaduhan kasayaan kalawan seueur, ek dina segi kaduniaanana rek dina segi kaakhiratana. Dina kaakhiratana aya nubuwah, aya Quran, aya syafaah. Dina segi kaduniaanana aya sae fisikna, sae cariosanana. Mentak pantes ieu kasayaan anu dipasihkeun ka Kangjeng Nabi ngenge wajan fa'al nyata al-kautsar. Fasholli mangka kudu salat anjeun li rabbika ka pangeran anjeun, salat ta'idin nahri tegesna kana salat Idul Adha. Wanhar sareng kedah mencit anjeun nuskaka kana kurban anjeun. Inna sani'aka saektosna jalma anu geheul ka anjeun, ai mubghidhoka tegesna jalma anu geheul ka anjeun, huwa eta ari itu sani'ak al abdaru eta anu terputus, al munqatiu tegesna anu terputus, an kulli khairin tina saban-saban kasayaan, awil munqatiu atanapi anu terputus naon al akbu keturunanana. Nuzilat diturunkeun ieu surah fil As bin Wa'ilin dina tingkah As bin Wa'il. Sama anu manggil itu As bin Wa'il an-nabiya ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam abdaro ku sebutan abdar hartosna jalma anu terputus inda maut ibnihi dina nalika maut putra pamegetna Kangjeng Nabi al-Qasimi tegesna Qasim. Janten asbabun nuzul ieu ayat teh bahwasana hiji waktu As bin Wa'il teh nyarios sareng Kangjeng Nabi di caket masjid. Tuluy di dinya teh aya kaum Quraisy anu naringalikeun karena percakapan As bin Wa'il sareng Kangjeng Nabi. Sabadana As bin Wa'il paragat nyarios sareng Kangjeng Nabi, manehanana nyamperkeun ka eta kumpulan orang-orang Quraisy. Tuluy orang-orang Quraisy naroskeun ka As bin Wa'il, saha eta nu keur ngobrol jeung maneh tadi? Tah jawabana zalikal abtar.
cek si As bin Wa'il teh itu cenah jelema anu terputus keturunana sabab teu aya putra pameget Kangjeng Nabi anu naon anu jumeneng dugi ka dewasa. Mantak ku si As bin Wa'il teh sangkakeun Kangjeng Nabi teh anu terputus keturunana. Akhirna turun we ieu surat Al-Kautsar. Mantak pantes ayeuna lamun misalkeun aya jalma-jalma nu ngaku Islam cuman menafikan karena ayana para habaib sebagai duriah Kangjeng Nabi, pedah eta habaib turunan Sayyidah Fatimah putri Kangjeng Nabi sanes putra Kangjeng Nabi, maka eta jalma-jalma kitu sok sanajan ngaku mukmin tetep sarua kalakuanana jeung As bin Wa'il gitu. Mentak kade bahaya tatkala urang teu mengakui karena kesohihan duriah Kangjeng Nabi nyata para sadat para habaib. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.